Angongo, 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 acara ngobrol dan kopi angongo. Waktu sudah janda capruk angongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa dan guys. Aduh, terus hampir sasasih penginten orang terpenak ya. Dina channel anu mana? Dina YouTube wayah kieu lah. Saban wayah kieu. Saban wayah kieu. Bebas ari kita mah wayah kumaha guys gitu. Wayah kieu Kumaha lajo lah sih di channel orang. Angongo acara ngobrol dan ngopi online kan ku sebut kopina eno Ciherang we. Ngopi. Angongo. Ieu mah urang kamari penginten mangnya kasibukan kabeakeun ku tahun ngaranna teh beakeun ku bulan puasa gitu lah. Sebenarnya teh sibuk-sibuk teuing. Sibuk-sibuk teuing sebenarnya mah haream we. Pokona mun lain pegawai ieu. DPR. Beres sahur molor deui urang teh euy. Nepi ka jam 8 ini gawe balik jam 2 molor deui kan itu. Jadi sibuk molor kita pemirsa ya. Sibuk sare gitu. Ngirit energi lah. Icuk. Leungeun atuh leungeun. Belah mana itu? Itu dah. Geus bener kudu kitu. Makin ganteng aja lu cuk. Aing. Mana mau ganti banget? Mau ganti banget eta lebaran. Anggar eta wae. Jadi Bang, setelah kita berpayah-payah puasa selama 1 bulan meureun urang teh nya, kita bakal panggih jeung momen anu ngaranna Lebaran. Idul Fitri. Kembali ke Fitri gitu. Jadi kade tong make emang, tong make nyai. Maksud urang kadinya. Salah. Jadi tis teh. Lamun urang boga pamajikan anu ngaranna Nena. Mau bisa jadi kembali ke Nena. Tapi kembali ke Fitri. Ayana eta. Idul Fitri. Nah. Persisnya. Jadi sila ya orang masih malah mah orangnya wayah kieu teh masih kena puasa eta. Nya Udah hareun. Alhamdulillah ngapoe ge mutih euy urang mah. Nah, mutih urang mah. Diabetes. Lain. Lain saya tadi diabetes. Aing teh dahar jalikeun kan warna biru, hijau. Teu dahar. Kamu sang urat atuh. Sang urat eta mah. Kada ujang. Hejo-hejonya. Ulah tuang nu hejoan. Seperti sampah tabung gas jaliken mohon pak cenah cek anu pasien cek pasien teh mohon pak cenah deui nya asa uratnya gelo situ pasien mah muhun persiapan lebaran euy jangan baheula mah dari kampungnya bedu geus disada wah 30 tahun ka tukang teh geus disada tarek lebaran mah ayeuna kitu di tahun 78 teh bedu teh geus disadakeun lebaran ayeuna lebaran mah enak tahun 2021 kebayang eta geus sabaraha kali ganti tukang nakola itu nakola bedug wah jadi gemah takbir berkumandang mengumandangkan asma sabaraha dinten deui nya terehnya kebesaran nama Allah teh dikumandangkan hari tamah ku kabeh jadi umat muslim nya khususna rek teu ngarasa bangga kumaha jadi urang teh selamat 30 hari menunaikan ibadah puasa. Kayak gitunya wah geus pahala mun pas lebaran hampuraan anger kurang mah nipu ibu-ibu mah nah kumaha nipu belah manana pas non nyawagikeun da geus lebaran nya udah harun popolahnya popolah teh tapi ka pohon aya cik atuh budak teh cakalan heula nya kenapa iya ibu cenah nyen kue semprit kan jadi bapak-bapak teh jadi riweuh kue semprit aya eta nu diperejel gaul sih mah cik atuh kitu nya cik urang mah nah mah kajeng jadi tukang tipu ibu ai dina kuehna dina kueh black geuning eta ngaranna eta kue kaleng wadah jorona kan lain tuh terus nyen dosa deui meureunnya dosa teu karasa awal lebaran memang kitu ibu-ibu teh cik kenehnya hampuraannya hampuran barang datang ka dinya tetangga dan kali anu ditipu ulah atuh sok cenah leueuh mah ditaing salah deui wae Ada non disuguhkeun kue salah lebaran teh sok atuh iseng ngaleueut cai tapi sok salah ya kue lain eta nu namu gede harapan ti imahna mah
Senali. Di imasi itu mah aya waper. Aing bek teh. Yang waper aing masuk. Aing dibuka. Sedang dibuka ranginan. Oh iya mah ranginan geusina. Lain, sugan we ieu egg roll. Da katingalna egg roll merek cokolodon. Barang dibuka pantes euy di sana teh. Aduh sih coklat, teu beunang nyebutkeun merek sih teh. Oh batak ieu waduh nanaon ge teu di endorse. Teu beunang menyebutkeun Kosong kieu beja. Jorona teh geuningan coklat euy. Barang ieu berarti nu aslina mah dibuka keripik cau. Lain euy. Jeung ari katingalina mah kreatif gitunya. Halus. Ini rasaan tadi gua deui gitu. Kreatif memang eta ge ibu-ibu teh. Cenah we damel mun geus bola sawah gitu nya. Mohon kada cenah mampir aya kakaren. Di mah kan geus naon ya. Da beak dikerit atuh. Kakaren ya dahareun sup. Cek heula biasa we ngobrol. Song teh bema ari kuena mah bentukna rupa-rupa. Wah, ada bentuk kitu kieu kitu. Wah, rupa-rupa. Tap nu ieu krek. Rasa tarigu. Jugan ieu mah lain. Ieu bentukna bentang ieu. Gap ieu rasa tarigu. Aing nyebutkeun kakaren ya. Kakaren. Urang mikir nepi ka ieu mah. Nu kumaha kue rasa kakaren. Dah, aya nu pakwe lebaran. Heeh. Jeung kakolot ini dan nganyang. Nek mah ujang tuh aya di dapur jeung naon jeung balendrong cenah. Balendrang gitu. Balendrang cenah. Jadi merek. Jadi Kan ulah nyebutkeun merek. Aya merek. teu naon eta mah. Eueuh sugan dalam kemasan de balendrang Baik itu eta balendrang. Balendrang saset. Pampangna mah kieu. Copyright balendrang mah. Lain pampangna nu endorse urang meja ke kosong ge. Sabulan paruasa. Ieu tuh Garium naon. Eta teh balendrang teh ke urang Sunda gitu nu pernah ngalaman teh salah sahiji trademark ciri khas gitu. Iya. Padahal dina jelo balendrang teh sagala rupa euy teh. Cak-cak oge milu kagoreng. Cak. Bener teh. Tapi di aya kumahnya lamun urang Bisa disangkana eta teri. disangka teri padahal alah cenah ieu mah aya terian cenah. Mangi sesemperan daging. Dari kitu teh sesemperan daging. Wah, daging. Belanja. Ya, teri cenah. Teri teh aya leungunan cenah ieu. Cak-cak kagak blok digoreng. Ayo guguleun. Nah, eta mah tap nu ieu eta mah. Oh, eta mah nu jorok eta. Jorok. Tapi urang mah teu kitu. Gitu. Resepna teh jorok. Tuh orang teu kitu lebih jorok. Kanal cenah bangkang diasupkeun. Resepna dina balendrang teh euy sagala beruspan eta mah. Gitunya. Jadi rasana teh kumaha aya haseum, aya amis, ayo segalapan poe teh atuh. Apalagi aya sabulan. Aya sabulan. Bila mah jadi karamel teh. Gablek teh ini. Balendrang eta ngaranna. Sagala ayanya balendrang. Dina poe lebaran mang aya kebiasaan anu ayeuna geus eueuh. Naon? Barang kirim. Oh, kata tengah pan. Oh, corokan rantang. Corokan rantang. Sok antara dia cenah kasih uang. Baca itu mama iya cenah bawa ya ka ditu asup deui cerita ka dieu ti urang rantang ti itu baskom teu oge gitu sarua di itu ge isian padahal sina mah eta kene tah silih asaan teh apaan lamun urang ningali kekuatan silaturahmi model harita teu pira hiji cara nama talian we pingping hayam teh ku bola nah kirimkeun ka batur pasti lamun silaturahmi na kuat eta bola balik deui ka urang nguriling eta eta daging ayam ti urang sup ka imah ieu ti imah ieu sup ka ditu nguriling barang panggih deui daging hayam dina baskom di imah urang aing geus ulin ti anu lain ti urang mah baseuh datang itu gak kadieu garing maneh cenah balik-balik beuni pias cek jangan teh aing geus ulin cenah teh datang tapi urang mah nya aya nu bangor ya dongeng aya nu bangor kitu nya manehna teh sabenerna mah teu masak ngan hayang eksperimen cik ieu lamun misalkeun urang naon ngaranna teh teu masak bakal aya nu ngirim moal ka urang wah ari di imahna kusang kaseng kos nya eta teh jelema teh padahal teu masak saya ada dikitukeun naon eta hah
goreng naon we. Kontreng. Oh, gitu sih nu masak we kumaha. Tukung silila isuk narek penting narek takbiran beuneunan sorena teh. Assalamualaikum cenah. Waalaikumsalam. Ieu mama nuhun cenah. Kayak antosan sakedap ceuk cenah ka ditu. Sup buka. Tapi ra uka dipindah-pindahkeun tempatna teh. Teu ulah galeh teu pinahkeun teuneun deui dikeun. Ieu cenah ti ece cenah pasikeun ka mama. Tadi udah kerupuk dia udah daging. Gitu tapi akur gitu. Jadi kerupuk teh pan dikira oh bentukna kieu cicingna belah dinya. Dipindahkeun we. Kerupuk ti luhur pindah ka handap gitu. Manehna ngalahan saeutik. Ngeri eutik. Keturang cenah. Oh boga bati euy. Boga bati. Nah naon ge diusahakeun ya. Tadinya teh bawa we. Mah cenah ieu teh si Ece. Oh, sok cenah. Da teu apalun. Teu apalun teh moal anunya. Wah. Gitu. Urang hayang nanya ieu ka dirinya. Ai Ece anu Ece sarua jahil mah kitu kapange. Aing. Anu tali. Kayak cenah. Ya kentang tuh dah heueuh siksikan urang ya. Anu tali mah kentangna teh pan disiksikan make nomor. Nomor sabaraha nu eueuh ieu sisikan kentang. Beuti di ditu. Kacidaan. Leuwih ekstrim deui di kilo. Make timbangan digital. Oh ieu ka ditu beratna 1 kilo 3 os. Ai balik nah jadi 8 os. Mana ya nomor 1 kilo 5 os deui ka mana ya. Beuti di ditu cicing cenah nu. Eta mah nafsu urang. Nafsu urang eta. Sok pikiran ku dinya. Kela ya urang can beres, pikiran ku dinya tengah peuting. Nafsu urang begitu marojengja. Tapi pamajikan bukan nafsu deui sarua. Nafsu mung mani. Kalir ka urang lagi. Bagel ka urang lagi. Wah. Percaya kalau bah sahur. Pak, boga sahur. Boga sahur. Udang. Biasa mau kasih mut lain ya, simut di grup. Apa Superman gini ngarek ngapung, coba dikekeun lah. Anjir, siga tutur tinurar ya. Gede gitu. Nah gede di luar kamar. Bang. Dang. Siga buri seraware keluar di kamar teh. Abi Bima. Lah jadi kang wayang. Orang direret teh keur dia. Ieu geuningan goreng peda anu tadi. Nah, digoreng deui. Pan sukeun buka teh jeung peda. Aya keneh. Talapung. Oh, wah, ada tadi bare pentingna. Larangan mudik setahun sekali gitu. Urang teh yang panggil meureun jeung kolot. Panggil jeung naon maraya gitu. Dan untuk pemerintah lah khususna atuh penting mah sararehat. Amin. Nu di pikiran teh entong mudikna. Entong balik ke lemurna, pikiran teh kumaha carana panyakitna supaya anu misalkeun emang aya nu mawa panyakit di kota supaya teu ka bawah. Tah pikiran mah ulah di pikiran mudikna. Heuh cenah mantakna ge entong mudik mah panyakit teu ka bawah. Atuh naon gawena. Lamun kitu mah dinas terkait. Nah, gitu. Jadi meminimalisasi teh da loba jalanna. Lain cukup ku teu beunang mudik gitulah. Bisa tahun sekali karunya lah. Pemerintah atuh. Ieu teu kuat karunya lebar. Ranginang bisa eueuh nu ngadahar. Kue tarigu bisa eueuh nu ngadahar. Bisa eueuh mau malik ka kota gitu. Tapi lain nepikeun ka geuningan ini peuting nungguan keneh. Diharap disekat, jadi ditungguan we bakal tingku hayang Nah, karunya. Tapi alhamdulillah ku hujan mah geuningan di sana. Soalna naon? Eueuh nu mudik bisa COD-an. Eueuh. Teu bisa gitu ari mudik mah. Kesa salaman di mana euy cenah? Nah, gitu. Di mana di paket di hari uang. Di uang ararengkol jelema di paket. Keja itu euy. Tugas paket teh biasana kana motorna ieu mah toronton. Bang dibuka teh jelema hungkul juruna teh dipaketkeun. Karena dia Karunya Kasalaman. mana mana Kang cicing loba sawah teh oh cok eta ila kene. Oh, da karasa kurang mun jalan geus ngarincuk gudug-gudug teh eta deukeut imah urang. Tah tas gudug kita. Karunya lah pemerintah lah tolongnya. Bisa mah idinan we atuh nya. Tama nya. Ieu mah lain nyinirnya ari urang teu meunang balik pan ari nu ti batur ka urang ni sup-sup. Ya. Bisa mah atuh urang balik
Itu ge balik ngilu balik balik-balikan balik deui lawaka lawaka atuh keur kieu mah atawa mun atara tong ka urang tengke apa ka negara sejen ke mana ka Timbuktu ke mana teu naon gitu. Jadi nutulan kita hari ini mang makanlah tarigu selagi ada. Buatlah sekreatif mungkin oleh ibu-ibu dan jujurlah ibu-ibu kalau bisa itu kaleng biskuit ya. Tulisan lah di atasnya bukan kue biskuit gitu tenan naon jadi supaya terlihat banyak makanan khusus di bulan kaleng biskuit diisi batu seprit tenan naon ya juga khusus di kelebaran gitu lebaran ya, begitu buanglah sampah pada tempatnya ya begitulah jadi Anggo kali ini jangan tidak lupa saya selaku kru member dari Lalajo Anes Anggo mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hapunten, ieu mah da mengukur heureuy ibu aya nu kantos ti keledug mana ka Badug hate salami urang wonten tinggawitannya ti mimiti nepi ka era 2000 hiji panginten sapunten awe lah kitu da aya maksana naon dia mengukur heureuy gitu. Ieu mah tambah sore-sore opini ti rakyat letik meureunna ditadi reumeuy ku heureuy jak letik kumaha segede baradag kieu gitu nyamangnya ya aturun kusadayana aja maaf izin mohon maaf lahir batin siapunten kasadayana wilujeng boboran siam 1442 Hijriah kanggo sadayana isim kuring Lajo_Anggo acara ngobrol dan ngopi on dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anggo, acara ngobrol dan ngopi Anggo. Waktu sudah janda capruk Anggo. Wah.